Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Tiara Aprilia ti kelas 11 MIPA 2. Ibu Yeliza nuku abdi dipika hormat sareng rarencangan sadaya nuku abdi dipika cinta. Langkung ti payun hayu nyanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana kalawan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa dipasihan kasehatan. Salawat wasalam urang jungjungkeun ka Nabi Muhammad SAW, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna ngajaga kasehatan soca. Urang sadaya wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala panyakit. Salah sahijina urang kedah ngajaga kesehatan soca. Hadirin sadayana, soca mangrupikeun salah sahiji organ anu penting anu mana urang anggo ningali rupa-rupa hal di dunia. Salaku jendela dunia, soca kedah dijaga kesehatanana. Ayeuna kesehatan soca teh jarang pisan diperhatoskeun ku masyarakat. Rusakna soca teh tiasa kaalaman ku sadaya jalmi. Komo budak anom anu zaman kiwarima tos palalintar marahin HP, kadang nepi ka wengi, kadang aya nu sok nepi ka enjing deui. Cahaya biru anu caang ti layar HP eta teh tiasa nyebabkeun soca janten minus. Teras, naon wae nu tiasa nyebabkeun soca janten minus? Anu kahiji, sapertos anu tos dijelaskeun tadi, kalamian ningali layar HP tiasa nyebabkeun soca janten minus. Lamun tos minus kedah nganggo kacamata. Lamun hoyong waras total tiasa terapi mung waktosna rada lami. Anu kadua, ngagaduhan kebiasaan awon, maca dina poek, maca ti wengi, maca ti kacaketan, eta oge tiasa nyebabkeun soca janten minus. Anu katilu, ngagaduhan kebiasaan ningali layar monitor ti kacaketan kanggo waktos anu rada lami. Eta oge tiasa nyebabkeun soca janten minus sareng babari capek. Hadirin sadayana, urang tangtu alim ngalaman hal-hal anu tos dijelaskeun tadi. Tangtosna urang hoyong ngagaduhan soca anu sehat. Teras aya sawatara hal anu kedah ku urang dilakukeun pikeun ngagaduhan soca tetep sehat. Anu kahiji, emam-emameun anu bergizi sareng bernutrisi. Nutrisi kanggo soca nyaeta aya vitamin A sareng omega 3. Emameun vitamin A nyaeta aya wortel, bayam, sareng seueur deui sejeuna. Anu kadua, ninggalkeun kebiasaan goreng anu tos dijelaskeun tadi. Teras istirahatkeun soca unggal 20 detik sakali ku cara ngicep atawa ngarobi fokus soca. Penting pisan soca kanggo kahirupan urang sadaya. Kukituna hayu urang jaga kesehatan soca. Mung sakitu nu tiasa didugikeun, mudah-mudahan mangpaat keur sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun sateacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.